Bismillahirrahmanirrahim. Wilujeng enjing berudak, wilujeng tepang sarang semkuring Rijal dina pangajaran bahasa Sunda. Tu panginten dina ngawitan ieu semkuring ngadoakeun hidup mugia hidup sing janten jalmi soleh tur soleha, sing cager, bager, bener, pinter, wanter, singer, teger, seger, buger, waras, tanginas, binekas, jag-jag waringkas. Sili asih, sili asah, sili asuh, kacai jadi salewi, kadarat jadi salebak, kacai singgeto mandi, kadarat singgeto salat. Amin ya rabbal alamin. Perudak, alhamdulillah urang tepang deui dina pangajaran anu kadua, bikin kelas 10 ya. Alhamdulillah urang masih neraskeun pangajaran ngeunaan terjemahan atanapi cara urang sadayana nerjemahkeun hiji teks ya. Tah dinten sate acana dina mingguan kamari hidup parantos nyobian narjamahkeun lagu-lagu ya tina bahasa Indonesia, lagu nu bahasa Indonesia dikana bahasa Sundakeun ya. Tah langkung sae panginten pangajaran atanapi interaksi dina pembelajaran ayeuna langkung teleb sumangga hidup upami aya nu wantun tiasa ngarekam ya video rekamkeun sajak atanapi lagu anu kamarina bahasa Indonesia dikana bahasa Sundakeun usaha hoyong ningal gitu kumaha hasilna teh gitu ya. Mangga tiasa direkam saupami video ieu parantos rengse insyaallah anu ngamacakeun teks dina bahasa Indonesia kana bahasa Sunda tadi dibacakeun insyaallah kengeng nilai tambah ya. Tah jadi aya contoh ya. Contoh teks terjemahan anu mana ieu teh terjemahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hidup saupami aya buku ieu bahasa Sunda ya, Palanggeran bahasa Sunda bikin kelas 10 terbitan saya teh ya Erlangga paling tepat. Terbitan Erlangga. Terus penulisna Yayat Sudaryat sareng Deni Hadiansah. Ustad ngangge buku ieu janten pami aya nu minat ngagaleuh atanapi menakan di mana wae sayana ieu atanapi ditinggal di download dina Google tiasa pami aya teksna ya. Ieu contoh undang-undang dasar anu diterjemahkeun kana bahasa Sunda ya. Wilujeng nyakseni. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1845 bubuka saestuna kemerdekaan teh hak sakumna bangsa. Kusabab kitu penjajahan di sakuliah dunya kudu dimusnahkeun lantaran teu leuyu jeung peri kemanusiaan jeung peri keadilan. Sarta perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia geus cunduk kana waktu nu rahayu kalawan berkah salamet santosa nganterkeun rakyat Indonesia kana gapura kemerdekaan nagara Indonesia nu merdeka ngahiji kawasa adil jeung makmur. Kuberkahna rahmat Allah nu maha kawasa kalawan dijurung ku angan-angan nu luhur sangkan kahontal kahirupan bangsa nu bebas. Nya ku kituna rakyat Indonesia netelakeun kemerdekaanana. Satarusna pikeun ngawangun hiji pamarentah nagara Indonesia nunang tayungan sakumna bangsa Indonesia jeung sakuliah lemah cai Indonesia sarta pikeun ngamajukeun karaharjaan umum nyerdaskeun kahirupan bangsa jeung milu ngalaksanakeun katartiban dunya dumasar kana kamerdekaan karepeh rapihan nu langgeng jeung keadilan sosial. Nya disusun eta kemerdekaan bangsa Indonesia teh dina hiji Undang-Undang Dasar Nagara Indonesia winangun Nagara Republik Indonesia nu ngagem kadaulatan rakyat anu dumasar kana katuhanan nu Maha Esa
kamanusiaan nu adil tur beradab, persatuan Indonesia, tur karakyatan nu dipimpin ku hikmah, kawijaksanaan, dina permusyawarahan perwakilan, bari jeung ngawujudkeun keadilan sosial pikeun sakumna rakyat Indonesia. Nonome ngarupikeun teks terjemahan tina Undang-Undang Dasar ya. Tah supados langkung paham kana nonome ya di aya patarosan aya pancian mandiri. Pancian mandiri na baris ditulis dina deskripsi ya. Mangga ku hidup biasa ditinggal ke ku hidup dikintunkeun kana grup ya, kana grup WhatsApp. Kitu panginten ya. Oke, rupina kangge bahasa Sunda sakitu heula, kangge contoh terjemahan. Tah, kangge materi anu lengkung lengkap ya, ku Ustad baris dikintun foto materina. Ku hidup tiasa dibaca saalit-saalit kalayan hidup dugikeun kapaham ya. Di dieu aya hal-hal ngeunaan perkara narjemahkeun, masalah-masalahna kumaha hesena narjemahkeun. Terus aya aturan-aturan narjemahkeun ya. Jadi aya kemampuan gramatikal, kemampuan hidup ngolah bahasa, aya kemampuan sosiolinguistik, artina kumaha hidup ningal masyarakat sapopoe ya. Margina tiap masyarakat beda kultur, duikeun ka bahasa nu digunakeun ge beda. Eta pentenna. Kemampuan semantik ya. Semantik di dieu dina istilah-istilah anu ngandung makna sejen. Tah seueur ya. Nu tangtos dina narjamahkeun hidup kedah gaduh kamus umum ya. Di dieu aya sabaraha kamus anu tiasa digunakeun. Aya kamus Sacadi Brata, aya kamus LBSS ya. Aya kamus Dana Dibrata. Aya oge kamus-kamus istilah. Tah langkung saya hidup semangat tiasa di search dina Google ya. Kumaha sih kamus-kamus bahasa Sunda anu tiasa digunakeun pikeun nerjemahkeun. Nah eta kamus bahasa Sunda ka bahasa Sunda atanapi kamus bahasa Sunda kana Indonesia. Malah disagedengan eta aya oge kamus tina bahasa Sunda kana bahasa Inggris, bahasa Walana sareng bahasa-bahasa nu sanesna di alam dunya. Rupina cekap heula sakitu kangge bahasa Sunda tepang dina sanes waktos. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.